anu nembrak dina meja teh rupi-rupian naon cauna aya dodol aya ranginang aya rangining aya bugis aya ari eta kadahar nu kamari loba teh dikamanakeun digeresekan ku aing bobalik we dede nah geuning ngadalang teh jadi ngaco kieu da bongan nu nyawerna anyar 2 urang eang paingan ngaco memang naker kamari kumaha kamari nu mimiti nyawer teh eang saha jaro kamari mah ari di dieu jarona cicing wae padahal aya 2 jarona teh ai kamari mah jaro nu naik teh jaro kamari mah saha ieu jaro naon jaro parong panjang Pak Agus teh ya dedeh Pak Agus terus Pak Agus 1 2 3 4 nu berem Pak Agus nuhun tingali Gatot Kaca kumaha eang ieu jaro parung panjang parantos nyawer ari jaro Cisarap mana eang teuing eta mah ka mana urang dagoan heula keur ngodok kantong dedeh eang dedeh saha ieu rek naek ieu jaro mana jarona ieu jaro Cisara lamun bieu jaro parung panjang 200 bejana jaro Cisarap mah gope dedeh pajaro Gatot Kaca eang putra nu rek nampana eang mangga gerak tampang nuhun pajaro diitung nu berem teboga nu berem nuhun pajaro demi Allah wallahi saumur nyuhun hulu kuring ceramah teresep kana amplop mah demi Allah teresep tak teresep kana amplop mah da kuring mah ceramah ka mana-mana ge ceuk kang maaf lain rek milarian amplop sanes tapi milarian dulur si eta mun refleks dulur resep aya loba dulur mah sugan we ieu kuring ku orang Badong geus dianggap dulur mah ieu tungtungna sok mere dukungan sabi nu ngomong duit deui wae dukungan panjang dulur mah urang teh kudu siling dukung kudu siling rojong ke di mana geus jadi dulur tuluy siling dukung nah kakarak tungtungna sok mere doa anggar si eta mah duit wae nya mata duitan si eta mah hadirin wal hadirat rahimakumullah urang gancangkeun wae carita tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bidzikri. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wallahu a'lam bimuradihi wa rasuluh. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis wallahu a'lam bimuradihi wa rasuluh. Hadratul mukarramun wal muhtaramun para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, para kasepuhan, para tokoh-tokoh agama alladzi lam yuzkar ismuhu anu teu tiasa disebatan namina hiji-hijina, namun insyaallah tengirangan rasa hormat, rasa takzim, rasa mahabbah pribados kamarantena urang doakeun leuwih ti heula mugia ya Allah para alimil ulama, para kiai, para ustad, guru-guru urang sadayana nuki wari masih keneh jumeneng mugia sing paranjang yuswana amin. Tambih-tambih kasehatanana, tambih-tambih barokah ilmuna, tambih-tambih milik rizkina, tambih-tambih santrina. Mugia para santri anu aya di dieu termasuk putra-putri urang sadayana ya Allah, mugia sing aya anu muncul janten penerusna para alimil ulama amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur negara yang juga saya hormati, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Jaro, Bapak Lurah, ais pangampi anu aya anu keur ngaheyeuk dayeuh ngolah ieu negara, mugia ya Allah selalu bimbing ku taufik jeung hidayah Gusti sehingga tiasa adil tur amanah dina ngajalankeun tugasna beh dituna mugia sing tiasa ngaronjatkeun lembur urang janten lembur anu baldatun thayyibatun warabun ghafur amin. Panitia penyelenggara peringatan hari besar Islam memperingati maulidna Kangjeng Nabi nu parantos paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan gawe babarengan korban harta banda tanaga emutan jeung sajabina. Mugia ya Allah ya pengorbanan teh lain ngan saukur di dunia dibalas ku Gusti tapi tembus dugikeun ka akhirat janten sampeureun jaga di yaumil kiamah. Kumna sadayana para jamaah, ibu bapak, pemuda pemudi, aki nini, mang bibi, wong tua wong anom nu saluhur nu sahandapeun anu sami ku pribados dipika hormat mugia ya Allah riungan urang sadayana dina ieu saah sing ngajantenkeun cukang lantaran wasilah hiji mudah-mudahan urang sadayana sing dihampura dosa ku Allah, nu kaduana sing dipanjangkeun yuswa dina jero taat ibadah ka Allah, anu katiluna sing dibabarikeun milik rezeki pikeun bekal ibadah ka Allah, anu terakhir nalika cunduk kana waktu ninggang kana mangsa maot ngaranna mugia urang sadayana maotna maot husnul khatimah netepan iman sinarang Islam amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sataacan pribados ngalajengkeun kana cariosan para lun nu disuhun hampura anu diteda ninggalih nu dipamrih bilih kirang tata titi duduga peryoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa cawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacandak ti desa nu kabantun ti kampung ka jingjing ti pakemitan bilih aya nu kasinggung kolbu kagedrig ati kagebrag mana pribados langkung ti payun nyuhunkeun dihapunten ka wargi badong di dieu bade ngahampura sakali deui naros bade ngahampura insya Allah, terutama ka para alimil ulama, ka para ustad, para guru, para kasepuhan hapunten ampun para lun
kuring ngadeg dina ieu panggung lain islana endog mapatahan ka hayam nitah ngojai kamari murag gencai ka luhur ngan ieu mah urang sami-sami takziman wa takriman kana maulidna Kangjeng Nabi besar Muhammad. Numawi tadi abdi angkat di rorompok ti bumi teh tabu setengah 2 siang dugi ka dieu kirang langkung tabu setengah 8 ngadagoan 2 jam ayeuna setengah 11 Bandog gue di ditu ngadagoan lila aing teu naik-naik ceuk kori mah geus gajihan deui aing mah can naon. Numawi abdi angkat di Bogor ka dieu teh niat anu inti nama nyaeta nyanggakeun salam silaturahmi mugia silaturahmi abdi tiasa ditampi ku wargi Badong di dieu bade ditampi sakali dina haros bade ditampi insya Allah niat kuring seja silaturahmi punten bisi boga sasangkaan anu sejen bisi boga prasangka anu lian naon sebab kuring geus teu hayang ngadengena di luaran loba nu ngagosipkeun gosip miring tentang pribados panas kana ceuli hareudang kana mana cenah ge tong daek konang kidalang muda ti Bogor mah tong daek naon sebab kadenge beja cenah manehna mah lamun ceramah ka mana-mana sok neangan amplop. Punten-punten ka orang Badong khususnya ke panitia hei dengekeun panitia demi Allah wallahi saumur nyuhun hulu kuring ceramah teresep kana amplop mah demi Allah teresep tak teresep kana amplop mah da kuring mah ceramah ka mana-mana ge ceuk kang maaf lain rek milarian amplop sanes tapi milarian dulur si eta mun ni refleks dulur resep aya loba dulur mah sugan we ieu kuring ku orang Badong geus dianggap dulur mah ieu tungtungna sok mere dukungan sabi nu ngomong duit deui wae dukungan panjang dulur mah urang teh kudu siling dukung kudu siling rojong kayak di mana geus jadi dulur tuluy siling dukung nah kakarak tungtungna sok mere doa anggar saya tambah duit wanya mata duitan saya tambah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah urang gancangkeun wae carita 15 abad yang lalu khususnya di tanah Arab khususnya di tanah Mekah itu terkenal dengan masyarakat yang disebut dengan masyarakat jahiliyah. Naon ari jahiliyah teh bodoh dan ternyata bodohnya bukan bodoh tidak dapat baca dan tulis tapi bodohnya krisis ketuhanan dan krisis kemanusiaan. Kenapa disebut dengan krisis ketuhanan? Karena pada masa itu orang-orang salah kaprah dina mangeran, orang-orang salah lengkah dina bertuhan sehingga yang mereka sembah bukan Allah tapi yang mereka sembah adalah patung-patung berhala-berhala buatan mereka sendiri yang berbagai macam namanya, ada yang disebut Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya, bahkan bahan bakunya saja itu dibuat dari berbagai macam. Aya pangeran anu dambel tina batu, aya pangeran anu didambel tina kayu, aya pangeran anu didambel tina besi, aya pangeran anu didambel tina tembaga, bahkan teu saeutik pangeran anu didambel tina tipung tarigu. Jadi ada masyarakat jahiliyah bikin Tuhan itu dari tepung terigu. Ngan kebiasaan masyarakat jahiliyah lamun babarangkatan eta pangeran teh sok dibawa. Aya masyarakat jahiliyah yang membawa Tuhan yang dibuat dari tepung tarigu ari tengah jalan lapar atau dihuapkeun eta pangeran. Bodoh, krisis ketuhanan. Ada pula pada masa itu yang disebut dengan krisis kemanusiaan. Apa itu krisis kemanusiaan? Hukum yang berlaku pada masa jahiliyah adalah hukum rimba. Artinya apa? Yang kuat akan menang, yang lemah semakin tertindas. Ciri jeung buktina zaman jahiliyah, mohon maaf, ieu kaum awewe, ieu kaum istri zaman jahiliyah mah hina, kaum wanita zaman jahiliyah mah rendah,
zaman jahiliyah awewe teh murah mentak dicaritakeun zaman jahiliyah lamun ibu ngalahirkeun anak awewe tuluy anakna teh geulis maka eta anakna dikawin ku bapana sorangan hina awewe teh kumaha lamun ibu ngalahirkeun anak tuluy anakna teh awewe geulis teu geulis henteu ieu mah jore atau dipencit dipaehan dikubur hirup-hirup hina aum awewe teh zaman jahiliyah itu tidak suka lihat wanita jelek tidak suka pokoknya lamun anjo awewe henteu geulis ya jore pencit kumaha lamun anjo nini atau sarua resep nini merusak pemandangan pencit nah mentak moal aya nini ieu lamun zaman jahiliyah pan nini tingali gerage nini ayeuna keur gadis alus teh keur gadis mah susuna ge jiga nog menang ngulub ari ayeuna jiga naonnya jiga nog menang dadar mun salakinana neangan ge eueuh leungit padahal lain leungit nyelap dina kelek ini kaum wanita zaman jahiliyah itu murah hina bahkan mohon maaf konon katanya sebelum baginda Nabi lahir ini diceritakan oleh Siti Aisyah zaman jahiliyah itu ada satu pertikahan yang disebut dengan pertikahan istibdo. Apa itu pertikahan istibdo? Pertikahan istibdo adalah pertikahan neangan bibit unggul ku murah-murah na awewe ku hina-hina na awewe teu saeutik pamajikan dioper ka salaki batur aja. Contoh ibu jadi pamajikan anak Mang Agus misal aya teh Mang Agus Jarot nginjem heula Pak Jarot dah kajian karena Agusnya kajian lah Jaroge paduli teuing da loba ieu ngaran Agus mah heuh anggap karena Agus lah geus kajian. Iya ibu jadi pamajikan anak Mang Agus dikereuyah melendung ti Mang Agus ai burusu teh anakan anakna teh kurang bagus awewe bari jeung jore deui ceuk Mang Agus wah peranakan aing kurang bagus neng pindah heula neng ka saha ka Mang Iwan digawe aya Mang Iwan digawean ku Mang Iwan burusu teh anakan ti Mang Iwan anak teh kurang bagus kene wae wah neng kurang bagus Mang Iwan ge neng pindah deui neng ka saha ka Mang Cecep digawean ku Mang Cecep melendung reuneuh ti Mang Cecep burusu teh anakan terus we awewe teh dioper sampai ibu melahirkan anak yang anak tersebut dianggap sebagai anak bibit unggul nandakeun murahna kaum awewe hinanya kaum wanita sebelum baginda Nabi lahir Kangjeng Nabi diangkat derajat awewe mahal awewe teh mulia awewe teh mulia-muliana awewe sampai diabadikan di dalam Quran ayat surat An-Nisa surat awewe surat Ar-Rijal mah sok teangan surat Ar-Rijal ayat teu aya tapi surat An-Nisa surat perempuan aya nandakeun mulyana kaum awewe spesialnya kaum wanita kusabab dina Quran ayat surat awewe sampai apapun yang ada kunaon ce naon ya naon ya leungit konsentrasi ya ngabagikeun besek lain aya naon ieu teh sok caralik nah batriwo sok saya tidak akan melanjutkan lamun can tenang masih kene rariwo sok bereskeun sok ulah pipilueun atuh nu itu ka ditu keun bae ka ditu masakanna tetep ka dieu geus antepkeun saya mah ka dieu we nya hareupna
dewe nya atuh mantak nak kadar itu dah kan aku terabaikan yang ini memperhatikan berarti ini harus aku utamakan setuju tuh jadi pohon tadi tenaon teh mulia awewe teh sampai diabadikan di dalam Quran kusabab bina Quran diabadikan ngaran awewe sehingga wajar pantas apapun yang ada di dunia ini sampai kabeh rata-rata didominasi ku awewe. Tingali Indonesia itu identik dengan nama perempuan. Indonesia disebutnya ibu pertiwi lain bapak pertiwi nya nu ibu-ibu. Jakarta disebutnya ibu kota lain bapak kota. Kalimantan IKN ibu kota negara lain bapak kota negara. Mantak pantes wajar awak oge beakeun ku awewe. Aya biang keringat eueuh bapak keringat mah. Aya indung suku eueuh bapak suku mah. Nya mantak pantes wajar kabeh beakeun ku awewe sok papai ti luhur pikeun ka handap kabeh rata-rata ngaranna diambil dari sisi perempuan. Papai rambut eta rambut cek orang Sunda mah disebutna buuk lain pauk buuk eta teh tina ibu-ibu buuk turun deui ka handap mata emak awewe deui wae nyagigir saeutik ceuli ece awewe deui wae turun ka handap biwir bibi awewe deui wae bahag mbak awewe deui wae turun ka handap bujal ibu awewe deui wae ka tukang bujur ibu keneh wae birit bibi awewe keneh wae sok lalaki naon coba lalaki palangkakan aya lumayan hiji teu beakeun deui palangkakan eta nu bapak-bapak eta mantak wajar Bu dahareun oge beakeun ku awewe dahareun ngaranna sok ge papai ngaran anu di dahar ku urang eta rata-rata diambil dari sisi perempuan sok ge papai kadaharan bubur ibu buras ibu bugis ibu batagor mbak bakso mbak bakakak mbak mie ayam umi bihun bibi cimol enci cilok enci nya awewe kabeh sok lalaki naon coba naon ce oh bener papais lumayan ayah teu beakeun teuing baslum mah awewe atuh pasung di Bogor mah teu usum ce teu aya pasung teh kumaha ngaji ka dieu kakarak sok aya pasung teh awewe teh mahal awewe teh mulia setelah baginda Nabi lahir tapi sayang seribu sayang awewe us dimahalkeun ku agama wanita yang sudah diangkat derajatnya ayeuna loba awewe nu dimurah mareh deui bener da eta kapangaruhan ku tongtonan ayeuna teh kapangaruhan ku HP nah HP teh rupa-rupa aya YouTube Facebook Instagram Twitter TikTok terus senake geuning aya senakenya snack terus anu pari ngedit video teh naon teh cangcut naon teh capcut eta teh saeutik ayeuna orang lembur gaya kos artis betul ayeuna teh zaman terbalik di mana tongtonan jadi tungtunan menjadi tongtonan kiai ceramah ustad dakwah dianggapna tongtonan tapi ketika layar TV yang berbicara layar HP anu nyarita dina HP teh rupa-rupa aya cek tadi teh aya YouTube Facebook jeung sajabina teu saeutik orang lembur ayeuna gaya kos artis mah wajar pantas gelis loba duit terkenal maka rok seksi baju seksi rambut tadi bereman hei maneh nama artis ieu mah orang Badong hoyong juga artis maka rok seksi baju seksi rambut tadi bereman dikonengan sekalian lajaan jahean cikuran bebek ku maneh
Leheng ari geulis mah leheng keur mah hideung bebeng totol monyong jebleh nong roromeheun congean lehoan ih gila aing mah aya anu kitu suku bareulah oge rorombeheun gaya hayang kos artis. Tapi saya kemarin ngahuleng ce kuring kemarin ngahuleng keur ngaji di daerah Jakarta pan bahasana Indonesianya Melayu ai kuring teh ngomong kos nu bieu sekarang itu wanita banyak yang merendahkan diri gaya kayak artis padahal orang kampung kakinya pun rorombeheun ngahulang eta Pak Ustad apa itu rorombeheun kuring rek nanya ke orang Badong aya nu apal teu bahasa Indonesia na rorombeheun rorombeheun bahasa Indonesia na rorombeheun hah lain saya beli buku kamus bahasa Indonesia Sunda Indonesia rorombeheun eueuh pas nanyakeun ka Google nah cek Google ketik rorombeheun cek Google teh ternyata rorombeheun itu perpecahan antar suku pan bareulah sukuna orang lembur gaya kos artis ibu-ibuna sarwana poe minggu isuk-isuk lain ngaulaan salaki lain kalaka jogging make celana street merecet ngagen gila ngagen oge poe minggu isuk-isuk gublaga beli ai kuring balik di masjid ditanya ece reka mana lari pagi dong hari ece isuk-isuk geus lulumpatan salaki hayang ngopi di lalaorakeun Pak Ustad mah nggak tahu biar jantungku sehat cek nah hati aing teh tangkurak sia jantung sehat jantung aing deg-degan monyong udah lalaki mah sok serba salahnya Kang ditenjo haram teu ditenjo nyaa komo barang bagus mah model kuring pernah galau cek lalaki mah babari galau kuring pernah keur naik angkot aya naik angkot kuring sampai sadijuru bari nyarande kieu geunaheun nyarande mangkaning sorangan penumpang teh usaha saha aya teu lila teh nu naik awewe geulis awakna mulus awakna BMW bohai montok weleh-weleh pokona mah ari make baju adina kahandap tenepi ka luhur tenepung pan ngarirewo sorangan arek naik angkot ge arek naik ieu di halangan bisi bahe meureun ieu di halangan liang kaina kadeuleu caing dari siang ngarirewo sorangan ari jeket diuk gigireun kuring Masya Allah hati ini berdebar kencang reret saeutik gebleg buah mangga meni alus bener cek Kang Ustad naon ngaranna ngarendeng jeung awewe nu model kitu mah leuleus ti luhur saujung rambut dugikeun ka handap sausap dampal leuleus ngan hiji nu teu daekeun leuleus mah goblok beuki heuras eta mah tolol deh Bang nu matak singgah hade hei wanita tolong jaga marwah kalian jaga harga diri kalian ulah waka nyalahkeun lalaki tapi salahkeun heula diri sorangan sebab moal pati-pati lalaki cunihin moal pati-pati lalaki matanya jelalatan lamun urang bisa ngajaga harga diri urang betul matak cek guru kuring emprak teh hayo matak cek guru kuring kieu lamun nunjuk teh kieu ieu teh naon silokana nu hiji ka batur anu tilu ka saha nu tilu teh ka urang artina ulah waka nyalahkeun batur tapi salahkeun heula diri sorangan sekarang itu akhir zaman loba awewe nu dimurah mare teu gadisna teu ibu-ibu nini poe minggu ngiluan senam sisi jalan make celana legging warna pink gambar Hello Kitty gila kos budak TK geuningnya ngitung 1 2 3 gila aing ini teresap na jona ge diangkat derajat
awewe ku Kangjeng Nabi, lahir Kangjeng Nabi, jasa besar baginda Nabi. Andai kata eueuh Kangjeng Nabi, maka yakin ia alam dunia masih kena aya dina kapoekan. Bener, mantak wajar, pantas munasabah urang unggal tahun ngayakeun maulid Kangjeng Nabi, jasa besar baginda Nabi. Mantak datang bulan Mulud teh sambut dengan gembira. Ulah ieu mah datang bulan Mulud hareudang ku saho ku panitia teh geuning sok ngideran ka imah euceul. Aya di dieu ideran teh panitia ngideran panitia sing ikhlasnya. Ulah model tetangga kuring ce datang panitia ka ketok kana panto, Assalamualaikum diintip ku euceul teh di jero. Paduh panitia goblok make goblok segala ditembalan di jero eueuh jelemana ayo manehna saha jurig meureun. Kadang-kadang sok aya eta ceuk ku koret-koretna kana muludan kuat nitipkeun bahasa kana jadi anak. Neng ka dieu geura naon mama yeuh dengekeun panitia muludan ayeuna geus aktif unggal sore sok ngiderang tah ke sore ayeuna mah neng nu kahareup bejakeun mamah eueuh. Mamah rek ka mana rek jumput di dapur pokokna bejakeun eueuhnya. Budak teh ngawaro datang sore ke ketok panto panitia. Assalamualaikum budak nyamperkeun waalaikumsalam. Neng ari mamah aya saur mamah oge lamun aya aa bejakeun eueuh. Panitia ge ngahuleng ieu teh kumaha. Coba balikan deui ari mamah aya eueuh ceuk mamah oge lamun aya aa bejakeun eueuh. Ari mamahna aya di dapur keur nyumput cenah. Oh ku koret-koretna kana muludan ih amit-amit. Bu, kita sambut gembira bulan Maulid, kita sambut gembira kelahiran baginda Nabi. Maka ketika kita bahagia atas lahirnya baginda Nabi, maka kebahagiaan yang hakiki akan Allah limpahkan kepada kita. Ternyata jangankan kita umatnya, jangankan kita yang beragama Islam, saya teringat kepada satu kisah sosok Abu Lahab saja. Bu, wow teu Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya baginda Nabi yang semasa hidup baginda Nabi memusuhi Kangjeng Nabi, mati pun dalam keadaan kafir, sehingga jelas dalam Quran diabadikan bahwa Abu Lahab akan menjadi penghuni neraka yang abadi. Pan urang ya apal geuning ayatna, apal suratna anu bismillahirrahmanirrahim. Tambat yada Abi Lahabiw, itu menceritakan bahwa Abu Lahab akan menjadi penghuni neraka yang abadi. Tapi ternyata Abu Lahab pernah bahagia atas lahirnya baginda Nabi. Singkat cerita, Abu Lahab teh boga budak, boga amat yang bernama Suwaibah. Ketika Siti Aminah melahirkan Kangjeng Nabi, Suwaibah laporan ke Abu Lahab, muncul urang mah bos atau juragan, itu Aminah parantos ngelahirkan salamat awewe lalaki pamegat kasep bersih bodas. Atoh Abu Lahab Abu Lahab kubungahna Abu Lahab atas lahirna Kangjeng Nabi. Suwaibah yang menjadi amatnya, Suwaibah yang menjadi budaknya dimerdekakan oleh Abu Lahab. Maka singkat cerita, Abu Lahab pernah atoh sakali atas lahirnya Kangjeng Nabi. Bagaimana status Abu Lahab ketika dalam Quran dibejakan bahwa Abu Lahab akan menjadi penghuni neraka yang abadi? Maka Imam Al-Hafidz Samsuddin Ad-Dimaski di dalam syairnya menyebutkan, idza kana hadza kafiron jaa jamuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famazannu bil abdil ladzi tala umrihi bi ahmada masrura wa mata mauhida. Jika sang kafir Abu Lahab saja yang sudah jelas-jelas akan menjadi penghuni neraka yang abadi, tapi kusabab Abu Lahab pernah bungah atas lahir Kangjeng Nabi,
setiap kapanggih poe Senen yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada, Allah ringankan siksanya karena pernah atoh atas lahirnya Kangjeng Nabi. Atuh komo urang umatna, apalagi kita yang beragama Islam yang bahagia atas lahirnya Kangjeng Nabi, yang bahagia menyambut maulidnya Kangjeng Nabi, maka yakin kebahagiaan yang hakiki akan Allah limpahkan kepada kita. Mantak sing nyaan mun muludan teh. Semoga kedepannya ada peningkatan, makin meningkat, makin rame syiarna, beh dituna makin kuat ngalaksanakeun sunah-sunahna. Bu Kang, di mana ieu lembur diayakeun maulid Kangjeng Nabi? Ieu Kampung Badong desa naon? Naon? Cirasap. Oh Cisarap. Kampung Badong desa Cisarap dan Parung Panjang ayeuna diayakeun maulid Kangjeng Nabi. Maka sing yakin, sing percaya apa yang diceritakan oleh Imam Juzi di dalam kitab I'anatul Talibin juz katilu bab 25, beliau menyebutkan salah satu fadilah keutamaan di mana eta lembur diayakeun maulid Kangjeng Nabi, maka amanung fi dzalikal am, sataun kaharep ieu lembur akan Allah berkahi, akan Allah amankan. Mudah-mudahan ieu lembur jadi lembur anu aman, amin. Sing percaya, sing yakin, mata sing nyaan muludan teh hiji urang kudu atoh kana maulid Kangjeng Nabi. Beh dieuna urang teh hayang nembongkeun rasa kadeudeung cinta urang ka Kangjeng Nabi besar Muhammad. Maka saya ingin bertanya, urang kikieuan teh cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka Kangjeng Nabi, cinta sabada muludan yuk urang tingkatkeun cinta urang ka Kangjeng Nabi. Ngara cinta urang tadi disebut cinta palsu. Kenapa? Karena mohon maaf, bohong jelema ngaku cinta lamun eueuh buktina, bohong jelema ngaku cinta lamun eueuh cirina, sehingga dibejakeun ku ulama lau kana hubbuka shadiqal atota, kalau orang yang benar-benar cinta maka ia akan mengikuti orang yang dicintainya. Innal muhibba lima yuhibbu muti, karena sesungguhnya orang yang mencintai itu akan mengikuti orang yang dicintainya. Jadi tegesna, cirina, tanda tetenggerna, cicirena jelma anu nyaan cinta mah nyaeta daek nurut jeung nurutan. Naon cenah ciri cinta teh? Daek nurut jeung nurut. Contoh, lamun geus cinta kakak bogoh geuning sok nurut, kakak bogoh mah leres. Kadang-kadang dititah ku indung namah meuli gas melotot, tapi ningang kabogoh na anu nelpon, iya ada apa soang? Yang lagi ngapain? Yang lagi modal yang jemput aku dong, yang di mana? Di mall. Tunggu yang nurut kakak bogoh mah bener teh ce laras teh ce opan ece ge sarwana harita keur bobogohan mau keur ece bobogohan keneh mau datang ka bogohna pipi na oge didempul 2 cm setengah, kelek disemprot Rexona make kiss spray kecos. Nah ayeuna geus jadi salaki kelek bau naga. Hoda urang masuk salah kaprah wae, hei urang masuk salah kaprah muludan unggal tahun ngaji unggal minggu, tapi kadang-kadang urang sok poho kana hiji katerangan kuring rek ngemutan. Bu maaf dina kitab Ukudul Jen dibejakeun, maaf wajibna dangdan awewe teh hareupeun salak geuning nyaho. Ya mah kadang-kadang hareupeun salaki jiga juri buuk cawig-wig dibengket make karet nih ya salaki da ngabelai yang cepret kana panon mana teh seul kecepret karet BH make paniti amit-amit aya keneh orang Badong sok make paniti amit-amit. Urang mah teu cara keur anyar ai keur anyar mah jadi pamajikan kos nu heueuh sare oge ginding seungit salah disemprot minyak wangi parfum disemprot. Nah ayeuna geus jadi pamajikan lila boga anak 2 jeung 3 rek sare jeung salaki boro-boro make parfum, boro-boro make minyak wangi, rek sare make autan. Atuh diletak teh pait
eta komo kang tetangga uing laporan Ustad naon kang pamajikan uing peuting parah kunaon rek sare kang rek sare heuh kunaon make autan lain kunaon atuh make hot cream apal teh hot cream atuh diletak teh lada benih syuh ngaletak pamajikan heuh urang mah teh cara keur anyar ai keur anyar mah pankos nu rek sare ge gosok gigi heula kekemu ge make listerin beh seungit heuh ayeuna nah ayeuna rek sare boro-boro gosok gigi boro-boro kekemu make listerin boro-boro rek sare ngadahar seblak atuh dicium teh bau cikur ih amit-amit heuh teh cara keur anyar ai keur anyar mah hayang hitut oge era diempet-empet parmiosna neng bade kapawon heula nyaho ngadon hitut sia nah ayeuna geus jadi pamajikan lila hayang hitut di dapur salakina di kamar ada goan celeger muak ka salaki teu cara keur anyar ayeuna mah kadang-kadang hayang kopi oge hese hayang kopi ge kadang-kadang hese neng panjenenkeun kopi ari gajleng teh ka dapur dibawa jeung termos najieun sorangan ogo kolot ogo aya nu sok asongkeun termosna tuh orang badong beja nama ih amit-amit padahal lamun nyaan cinta ka salaki tembongkeun cirina daek nurut sebab di antara ciri jelema cinta teh daek nurut jeung nurutan bahkan mohon maaf ketika kita cinta terhadap sang idola saja eta sok aya cirina naon cirina daek nurut jeung nurutan contoh bapak-bapak cinta ke artis bapak-bapak cinta ke Roma Irama nurutan gaya Roma Irama aya godegan eta bapak oge ngadadak yang lancah meong hayang digodegan da cinta ke Roma Irama budak ngora cinta ke artis budak ngora cinta ke Iwan Fals nurutan gaya Iwan Fals di kamar masang poster Iwan Fals make kaos Iwan Fals ngaran Memet jadi ganti Memet Fals da cinta ka Iwan Fals ibu-ibu sarwana ibu cinta ka artis ibu cinta ka Inneke nurutan gaya Inneke make jilbab nyekek beheung ibu oge sarua nurutan make jilbab nyekek beheung ngan orang badong mah teu bisaeun make na nyekek teuing ngapae da urang mah sok salah kaprah wae ai popolahan teh ari gaya muslimah tapi sapotong ai luhur ditiung ka handap calana merek aya nu kitu loba ulah salah cinta bisi aya cirina maka tidak ada yang lebih layak kita cintai tidak ada yang lebih layak kita idolakan selain daripada yang sedang kita peringati maulidnya yaitu sosok baginda Nabi besar Muhammad maka sabada muludan lamun urang cinta ka Kangjeng Nabi pariksa diri urang geus sabaraha siki akhlak karakter sifat Kangjeng Nabi anu diterapkeun ku diri urang sebab Kangjeng Nabi teh contoh tina kahirupan dina Quran diabadikeun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun baginda Nabi itu uswah contoh suri tauladan bagi kita sabada muludan urang pariksa diri urang sewang-sewang geus sabaraha siki karakter akhlak sifat Kangjeng Nabi anu ditempelkeun dilaksanakeun ku diri urang maka pada malam ini saya ingin membawa satu kisah saja satu riwayat saja anu ieu riwayat aya patula patalina jeung nembongkeun salah sahiji sifat karakter daripada baginda Nabi Bu baginda Nabi itu gaduh istri di antara istrina Kangjeng Nabi ada yang bernama Ummu Salamah sajenah Ummu Salamah satu ketika Ummu Salamah melihat baginda Nabi pamenteuna pias mukanya pucat maka bertanya Ummu Salamah sebagai seorang istri khawatir kalau jadi carogena
naros ya Rasulullah eta kunaon pamen teu anjeun pias kenapa mukamu pucat kunaon anjeun gelisah apakah anjeun teu damang apakah anjeun gering ya Rasul maka apa jawab baginda Nabi neng kaula lain keur gering kaula lain keur teu damang tapi kaula pangna gelisah kaula inget di imah aya duit 7 dinar can diinfak sedekahkeun. Jadi Kanjeng Nabi mah gelisah lamun di imah boga duit beda jeung urang umatna urang mah gelisah lamun di imah teu boga tibaliknya ai Kanjeng Nabi mah gelisah lamun di imah boga duitna can diinfak sedekahkeun. Ini mengajarkan kepada kita menerangkan kepada kita bagaimana akhlak karakter Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi boga sifat berehan dermawan ahli sedekah ahli infak ahli jariyah karena baginda Nabi ingin mengajarkan kepada kita hei harta yang kalian makan kelak akan menjadi kotoran harta yang kalian simpan akan menjadi rebutan tapi harta yang kau infak sedekahkan itulah harta yang akan menjadi teman kita setelah kita mati. Maka sabada muludan lamun urang cinta ka Kanjeng Nabi tingkatkeun atuh sifat berehanana ulah ieu mangan kitu jeung kitu eueuh peningkatan sok kuring rek nanya jawab nu jujur Bu di dieu aya pangaosan rutinan ibu-ibu teu aya sok aya koropak kotak amal aya tolong jawab yang benar jawab yang kompak ketika ibu mau masukkan uang ke dalam koropak kari-kari dina kantong ibu duit aya dua pilihan aya duit 50.000 jeung 2.000 nu mana nu diasupkeun kabeh kiri kanan 2.000 sugan ubeh dia mah 50 sarwa urang teh kitu kana sedekah teh sok neangan sesakna sok neangan upang leutikna kuring teu nyalahkeun ibu-ibu sarwana lalaki ge sarwana moal si bulan kamari aya aki-aki ngamuk di masjid kuring aja aki-aki ngamuk salat Jumaah caritana kieu memeh khotib naik mimbar pan jamaah teh wiridan ngadagoan khotib naik mimbar aya aki-aki dihareup diukna teh keur wiridan bari peureum teuing ngawirid naon eta jelema teh teuing ngawirid jang jawokaan sugan da kadengena mah guyam-guyam teu pararoguh aki teu lila teh datang koropak koropak pan beureum si age teh ditoel ku nu sabelahna bah neon eta koropak ngeusian moal oh koropak areng ngodok kantong si abah teh ari dina kantong si abah duitna teh aya 2 lembar nu hiji 100.000 nu hiji 2.000 dikodok ku si abah 2.000 asupkeun kana koropak teu nyaho manu 100.000 ge katarik kadudut ngan murag nu 100.000 mah handapun bujurna ari di tukang aya RT cek RT teh duit si abah murag dicanda aku RT teh diasongkeun ka si abah di tukang kapayun bah naon teh ieu duit oh nitip asupkeun kana koropak disangkanan nitip padahal duit manehna ngan lila-lila si abah ngahulang mikir cek si abah ieu naon maksudna si RT nitipkeun sedekah ka aing pan engke jadi pikir-pikir koropak mah nguriling ka tukang oh nyaho ieu RT rek ngaledek ka aing reun rek ngejek meureun mentang-mentang aing 2.000 kadeuleu ku manehna 100.000 rek agul ka aing goblok sia RT tenjokeun balik Jumaah ditegor sia ku aing bener eta mah balik Jumaah si abah geus nangkring di lawang panto RT ngaliwat ka dieu goblok sia naon bah naon maksudna RT tadi nitipkeun sedekah ka aing 100.000 rek agul sia mentang-mentang aing 2.000 aing sia 100 duit nu mana abah nu tadi nu asongkeun oh pan eta lain duit abdi nu saha
panu abah murag ai palebah dikodok teh tolong goblok si RT mana DKM bongkar titah dibongkar deui eta. Oh urang mah kitu kadang-kadang sedekah teh lobana mah neangan sesakna neangan paleleuwihna ari paribahasa hayang berkah rezeki hayang beunghar tapi ngusupna lalaora. Bu maaf cek guru kuring rezeki mah kos hayam kos naon cenah kos hayam eta hayam beuki diudag beuki jauh hayam beuki diudag beuki hese kumaha supaya hayam nyampeurkeun aur artina sing loba sodako anpik mapil jaib yakti mapil goib. Apa yang kita keluarkan dari kantong kita untuk infak sodako itu akan kembali kepada kita, dan catat pengembalian Allah itu lebih besar daripada apa yang kita keluarkan. Dina harti makin loba ngaluarkeun maka makin banyak pula apa yang akan Allah limpahkan kepada kita. Lain amin hungkul sodako tingkatkan ya mau amin sodako nama angger udah urang teh kadang-kadang mohon maaf loba teuing panyakit hate teh sieun loba teuing sodako teh sieun ngurangan sieun bangkrut sieun miskin. Padahal catat tidak ada sejarahnya orang yang gemar sodako akan miskin. Tidak ada sejarahnya orang yang gemar sedekah akan bangkrut. Justru bal yazdad Kangjeng Nabi akan bertambah dan bertambah. Justru jelma koret, jelma pelit merege eta anu aya bahan bangkrut jeung sangsara mah Allah telah mengingatkan kita melalui kisah Korun di dalam Quran. Pan Korun teh awalna mah jelma balangsak hayang beunghar minta asbab doa ka Nabi Musa, tapi setelah kaya raya Korun teh pelit, Korun teh koret. Maka apa yang terjadi terhadap Korun? Allah ajab, Allah lenyapkan Korun dan hartanya ditelan oleh bumi. Nu koret anu cilaka mah, nu koret anu bakalan sangsara mah di dunia keneh ge geus teu dipikaresep ku jelema tembus ke akhirat. Ari cita-cita hayang asup kana surga, hei denge jelema koret aya tadi jelema koret denge jelma koret, jangan mimpi Anda akan masuk surga lamun anjeun masih kena koret jiwa. Nah kenapa? Karena ternyata ketika Allah menciptakan surga, Allah nyarios kieu ka surga cek Allah ya jannah anti haramun alal bakhili walau kana zahidan. Hei surga haram pikeun anjeun ngasupkeun jelma koret, sanajan eta jelma koret juhud ahli ibadah, sanajan getol puasa sunnahna, sanajan getol hudang ti peuting tahajudna, tapi masih kena nempel karakter sifat koret dina dirina. Maka haram surga ngasupkeun jelma koret. Reka roret wae, hei reka roret wae. Sok gara-gara tingkatkan sifat dermawan kita, maka rasakan keberkahannya bagi kita sendiri. Bu, berbicara sedekah itu enak. Apa enaknya? Fadilahnya itu banyak. Urang hayang beunghar cek Kangjeng Nabi as-shadaqatu tajlibul ghina. Sedekah teh akan mendatangkan kekayaan. Lamun teu kaya harta, kaya hate anu bakalan kaudag. Lan utama mah hate nu beunghar. Beunghar harta oge aya hatena miskin mah dahar jeung rendang ge moal nikmat, bener. Tapi ketika hati kita kaya, hati kita leluasa, dahar jeung anak naga ge nikmat. Apal teh anak naga? Usam Jamrong. Eta teh anak naga. Dahar jeung anak naga ge ngeunah. Lamun urang beunghar hate mah di antara fadilah keutamaan sedekah teh adalah akan mendatangkan kekayaan bagi kita. Sedekah beh dituna tadfaul bala, akan mencegah daripada bencana jeung musibah. Boh, ketika kita rajin bersedekah, sedekah kita banyak, maka musibah dan bencana akan Allah jauhkan daripada diri kita. Kemarin kita sebagai manusia biasa, kuring ge sebagai manusia biasa ada rasa takut dan khawatir ketika ilmu manusia melalui ilmu BMKG kemarin rame di media sosial, rame di TikTok, rame di berita bahwa menurut info BMKG tahun ini Indonesia terancam oleh yang namanya megatrust nya eta gempa bumi besar.
di mana ia terjadi megatrust, maka air laut Jakarta akan naik 30 meter, artinya Jakarta akan tenggelam, Bogor pun akan tenggelam. Lamun ia terjadi megatrust yang kekuatan skala Richternya eta menggoncangkan, yang akan menghancurkan, melenyapkan bangunan-bangunan dan lain sebagainya. Eta ilmu jelema, cek jelema prediksi manusia da kumaha Allah we nu nangtukeun, bener. Maka saya selalu mengingatkan, yuk urang diajar jadi jelema anu getol sedekah, ngarah naon, ngarah tadfaul bala, ngarah mencegah tina bencana. Lamun orang badong kabeh ahli sedekah piraku Allah jeung Rasul sulaya kana janjina, lamun cek Allah cek Rasul bahwa sedekah tadfaul bala, lamun orang badong kabeh ahli sedekah, maka yakin musibah jeung bencana akan Allah jauhkan dari sini. Dan amin humpul sodako tingkatkan loba fadilah kautamaan sodako beh dituna sodako teka parotuz zunub akan menghapus daripada dosa-dosa dan kesalahan kita. Bu Kang, maaf, kita tiap hari berdoa kepada Allah, mungkin kesal orang teh asa teu diijabah wae doa teh, ternyata ketika melihat daripada doa itu, menurut ulama doa itu ada 3 bagian. Ayat doa al-takafur, ayat doa al-tadahur, ayat doa al-ta'ajul. Ayat doa sebagai penebus dosa, ayat doa anu ditunda, ayat doa anu ijabah langsung. Mungkin dosa kita terlalu banyak sehingga loba doa anu ku Allah tunda. Pek gerage bantu ku sodako ngarah dosa urang beuki ngurangan doa urang meureun tereh diijabahna. Beh dituna sodakoh teh bakalan ngajadikeun hiji kunci karena keberkahan ilmu. Bu, saya mau bertanya, urang hayang boga anak nu soleh solehah henteu? Hoyong boga putra nu soleh solehah hoyong? Kuncinya kadang-kadang urang poho. Naon kuncina? Sodakoh kalau jadi guru. Ketika Kanjeng Nabi menyebutkan 3 perkara yang tidak akan putus setelah kita mati, hiji sodako jariah, nuka 2 ilmu anu manfaat, nuka 3 budak anu soleh anu ngadoakeun ibu ramana. Eta cek santri nu 3 teh tadahul mukhalid, artinya satu dan yang lainnya berkaitan. Artinya apa? Lamun hayang boga budak anu soleh titipkeun ke ahli ilmu, lamun ilmuna hayang manfaat sodakohna gedean. Urang mah kadang-kadang terutama sodakoh ka guru, nah terkadang saya itu gemes loh, urang hirup teh kadang-kadang teu adil. Ari budak mah sakola ratusan ribu jutaan dibelaan, tapi urusan ngaji loba kolot anu ngelalorakeun ka guru ngajina. Bener, budak mah sakola dianterkeun, didagoan, dijemput, tapi budak ngaji kadang-kadang nyerenkeun geus eueuh ce. Saya boga barudak ngaraji nu laletik timimiti saurang, 2 urang, 3 urang, nepikeun ka ayeuna teh nambahan unggal poe teh hiji nepikeun ka puluhan urang, unggal poe teh nambahan budak teh hiji ai kuring teh sok ngahulang ari sia anak saha aing teu wau. Kahayang teh kolotna teh datang nyerenkeun, Pak Ustad ieu teh putra abdi, didikeun abdi, kewajiban abdi ngan abdi mah rumah sabodo. Pak Ustad abdi nyanggakeun ka Pak Ustad pangdidikeun putri abdi, pangdidikeun putra abdi, pangelmuankeun sing ridho Ustad abdi nyerenkeun. Pantes henteu? Pantes henteu? Komolon bari ngodok kantong mah ngamplop ya sauti kitu kuduna mah. Da urang teh maaf ka Ustad teh lobana mah lalaura, terutama ka guru-guru urang setempat, ka ustad-ustad setempat sok karunya kuring mah ka ustad setempat teh tepati diperhatikan ku masyarakat. Unggal poe ngurusan anakna, unggal poe ngurusan masjid, unggal poe ngimaman salaki urang, unggal poe ngageuingkeun masyarakat, unggal minggu ngawurukan urang. Tapi kadang-kadang urang boga rezeki leuwih sok tara inget ka guru urang. Daek ngamplop teh ka ustad kudu gawe heula. Ustad geus mimpin tahlil kakarak menang amplop, Ustad geus mimpin doa kakarak menang amplop, kudu jadi MC heula kakarak jadi menang amplop, kudu kori heula kakarak menang amplop, model kuring kudu ceramah heula kakarak aya nu amplop.
sugan aya keur hulang-hulang torojol teh datang masyarakat teh Pak Ustad wah gawe heula cacak-cacak gawe ngurusan anakna unggal poe ge loba nama lalaura teu merhatikeun lain Ustad matrek lain beh berkah ilmu anak-anak urang da urang teh butuh atuh ka Ustad teh bener teu butuh teu ka Ustad rek kumaha ieu lembur lamun eueuh Ustad kiai di dieu rek kumaha ieu lembur rek kumaha nasib anak-anak urang dan naon-naon ge geuning ka Ustad boga budak kita ngaji ka Ustad aya salametan ka Ustad aya kamaotan ka Ustad aya kamusibahan ka Ustad nepikeun ka aya nu kasurupan ge ka Ustad padahal Ustad keur nyantri teu diajarkeun sampai kasurupan teu modal kuring Kang kuring da kuring oge geus terjun ka dunia masyarakat mah daek teu daek digeroan ku masyarakat kumaha ge siap we harita teh ceu tatangga anu kasurupan mangkaning beuting-beuting malam Jumaah setengah 1 mangkaning keur nguyek jeung pamajikan ronde kedua ingat keneh da start teh jam 11 setengah 1 teh keur ngeunah-ngeunah nguyek jeung pamajikan heuh keur mayahan Yahudi kokotok teh panto tetangga ngaruruwas assalamualaikum assalamualaikum Pak Ustad tolong atuh kuring keur ngeunah-ngeunah nguyak cabut langsung teangkeun kana lawang panto poho can make calana atuh balik deui ka jero untung can dibuka eta panto aing kabayang mung geus dibuka ya amit-amit make samping heula make jaket bukakeun panto waalaikumsalam ngonong naon ceu ieu wengi-wengi setengah 1 Pak Ustad tulung cenah Pak Ustad tulung kunaon itu cenah ge salaki abdi kasurupan teu eling-eling kasurupan hate mah gemes ngeganggu wae sia aing padahal mah sakedeung deui padahal da teu bisa kitu ceuk ajeun lah urusan pribadi mah paneurikeun nu penting mah kepentingan umat jeung masyarakat mohon ceuk mangga eueuh uih ti payun abdi ka cai heula nya wudu heula manehna ngalewas ka imahna kuring ke kamar mandi heula wudu heula make jaket da tiris teh tengah beuting ka pamajikan manyun teu jadi teu anggeus neng wayahna nya sabar antosan heula bade ngajampe jelema nu kasurupan heula mukakeun panto pas rek ngalengkah inget aing kumaha ngajampena da teu diajarkeun ku guru jampe kasurupan teh henteu tapi kuring inget tahun 2012 kuring bangsa keur berangkat ke Cirebon kuring meuli alat paragi ngajampe kasurupan kuring boga ceu alat paragi ngajampe kasurupan boga Kang alat paragi ngajampe kasurupan imam mati alatna bisi di dia orang Badong aya kasurupan bawa ka imah kuring insyaallah make alat ieu cager boga kuring alatna naon alatna tasbih nu sagede kieu teh geuning tah da moal dijampe dagorkeun we kana huluna teangkeun imah tatangga nu kasurupan teh ari sugan teh heureuy si horeng teh nyaan keur gegerman salakina teh teu eling-eling kasurupan teh gegerman wah aing hayang nyandung goblok sia eta mah lain kasurupan eta mah unek-unek yang tidak tercapai eta mah ulah sisi aing ge hayang goblok urang teh kitu ka Ustaz teh butuh apalagi guru-guru anak kita Bu maaf keberkahan ilmu itu ada di gurunya loh makanya saya kalau ceramah di depan santri saya suka berbicara hei jang santri ingat maneh mah lampu hayang nyaho setrum saha guru maneh sanajan lampu 100 watt tapi lamun teu dicolokeun kana setrum hurung moal sanajan maneh ngaji pinter otak maneh canggih IQ maneh luhur taralan maneh loba tapi ridho doa teu jadi guruna maka moal berkah moal hurung eta ilmu tapi sabalikna sanajan lampuna 1 watt tapi lamun dicolokeun kana setrum hurung moal hurung artinya sanajan ngajina tepati pinter talaran tepati loba aya ridho doa teu jadi guruna maka insyaallah eta ilmu bakalan hurung bakalan berkah bakalan manfaat
Urang anak-anak urang dititipkan ke guru-guru ngaji. Nah kita kalau punya rezeki leuwih diajar jadi jelema berehan, sodakohkeun, hadiahkeun kalau jadi guruna ngarah ka Allah hatena. Beh aya doa khusus pikeun eta anak-anak urang Bu. Ustad juga manusia biasa loh. Aya nyaah di jero nyaah. Nyaah kakabeh murid teh tapi pasti aya nyaah di jero nyaah. Model kuring maaf rek curhat saeutik. Kuring boga barudak ngaji aya hiji budak awewe iya budak teh unggal minggu rutin si eta mah ngirim martabak rutin ngirim martabak ku kuring ditanya neng ti saha ieu martabak teh unggal minggu maneh mangan mawaan martabak we ti papa cenah jeung sareng ti mama oh ti bapak jeung ti mama mohon rutin ieu budak teh mawaan martabak wae lain martabakna nu dihargaan tapi bentuk kepedulian orang tua na inget kan jadi guruna da urang ge mampu atuh abdi ge mampu meuli martabak unggal poe rek 5 loyang oge kasarna lain martabakna tapi bentuk perhatiannya maka aya doa khusus pikeun eta budak pasti aya nyaah di jero nyaah baginda nabi nyaah ka kabeh umatna nyaah ka kabeh sahabatna tapi pasti bagaikan sama saja baginda nabi pun manusia walaupun beda dengan kita tapi kangjeng nabi pernah ngadoakeun khusus ka jelema anu perhatian ka kangjeng nabi dicaritakeun kangjeng nabi lamun setiap berangkat ka masjid salat di masjid eta nganggo tarumpah nganggo sendal setiap beres salat pas rek uih kangjeng nabi sendalna geus aya nu ngarapihkeun anu awalna malika ditu jadi malika dieu unggal dinten eta teh sendal kangjeng nabi terapih unggal uih rapih panasaran kangjeng nabi ari ieu teh pagawean saha ternyata diintip ku kangjeng nabi ieu teh pagawean budak ngora yang bernama Salman. Iya Salman teh setiap kangjeng nabi ka masjid kangjeng nabi kalebet eta sendalna dicanda ku Salman dibalikeun dirapihkeun diintip ku kangjeng nabi oh pagawean Salman ngadoa kangjeng nabi ya Allah jadikeun ieu Salman ahli fikih jadikeun ieu Salman jelma hurung jadikeun ieu Salman ahli ibadah jadikeun ieu Salman jelma soleh ahli surga beh dituna aya doa khusus pikeun eta Salman naon sebab ngalah hate kangjeng nabi atuh komo guru-guru urang mantak cek guru kuring maaf lamun maneh hayang beda maka maneh kudu beda ti batur catet lamun urang hayang beda maka urang kudu beda ti batur ti peuting hees urang mah hudang tahajud beda ti batur maka rasakeun hasilna bakalan beda batur sedokoh anu jadi guru nate 10.000 sabulan urang mah hayang beda ti batur maka urang ge kudu beda ti batur 10.000 teu kagok urang mah 200.000 sabulan ka guru anak-anak urang anu ngaji ka eta ustad beda ti batur maka rasakeun ke hasilna oge bakalan beda nah naon ge kumaha useup ieu mah kadang-kadang maaf bujang hingga 10.000 bujang hingga 10.000 kadang-kadang ustad teh nyarios kanu murid-muridna neng jang bejakeun ka indung bapa maneh bantuan Pak Ustad mayar listrik sabulan 10.000 bebeja budak teh mamah aya naon neng dia cek Pak Ustad ngaji teh mayar naon mayar sabaraha duit 10.000 baraha 10.000 eureun geus eureun ngajina eureun di mana-mana ge ngaji mah karena Allah Ustad teh matre manya ngaji mayar kudu karena Allah bejakeun jadi ustad mah nah penyakit urang naon teh jadi ustad mah kudu karena Allah bu maaf ustad mah geus leuwih ti heula karena Allah nah sok rek hitung-hitungan jeung ustad rek hitung-hitungan jeung guru ngaji urang bu maaf Imam Ali nyarioskeun sahurup anu diajarkeun ku guru urang lamun rek dirupiahkeun lamun rek dibayar eta 1.000 dirham teh lamun dirupiahkeun 120 juta sahurup nu diajarkeun ku guru urang mun rek dibayar 120 juta mampu moal sahurup 120 juta sahurup denge panitia sahurup 120 juta aing ngomong sabaraha huruf ieu horek hitung-hitungan ka ustad
Ustad manggis leuwih ti heula karena Allah. Nah tapi lamun urang hayang berkah ilmu anak-anak urang, perhatian yang menjadi orang tuanya, konektivitasnya juga harus terjaga dengan guru-gurunya. Komo lamun nebikeun ngamusuhan guru nama amit-amit. Kadang-kadang maaf Bu, anakna dididik ku ustad, anakna dididik ku guru ngaji. Kadang-kadang Pak Amprok oge teu nanya-nanya acang. Rek kumaha berkah atuh eta ilmu, teu nanya-nanya acan. Komo bari ngijidan ustad mah guru nak padahal guru anakna. Hayang berkah ilmu nah kadituna hayang boga budak anu soleh sakali di sodakohna badagan karena diantara na eta ternyata keberkahan yang akan terasa. Begina Nabi teh ngajarkeun ka urang supaya urang teh jadi jelema berehan, ulah ngeupel wae atuh da harta teh maot mah moal dibawa moal sok ibu ayeuna gaduh gelang gaduh kalung ibu maot eta gelang kalungna dicanak henteu dicanak teu ari ibu gaduh gelang teu atuh paingan teu boga naon dibawa boga ge henteu sia eta mah sugan teh boga kalung gaduh kalung karunya nu leutik atuh cincin astagfirullah anting atuh anting sasalah kena si ece boga anting-anting acan. Oh ya mah anggap orang Badong sadayana ibu-ibuna ya gaduh gelang gaduh kalung. Tolong jawab yang benar, jawab yang kompak. Ibu minangkana ayeuna gaduh gelang gaduh kalung. Ibu maot eta gelang kalungna dicanak henteu. Jawab sing bener dikamanakeun. Hah? Dijual. Hebat bener orang Badong mah hebat. Geus paeh ge bisa kana ngajual gelang. Kabayang aya pocong ke pasar ngajual gelang manyangges lawat bisa ngajual gelang pan ieu nanyana ka ibu-ibu ayeuna ibu maot ye boga gelang eta gelang kalungna dicanak henteu jawab sing bener dikamanakeun. Jawabannya adalah tenyaho. Pan ibu mah maot dikubur moal nyaho meureun gelang teh meureun aya di imah di urusan kudu hirup lamun teu ku anakna ku salaki nah lamun salakina soleh bager meureun gelang teh dimanfaatkeun lamun dijual ge dipake sodakoh atas nama ece lamun salakina jendil mun salah jendil alah dipake bobogohan deui bobogohan teh jeung babaturan ece dina grup WA nyeri hati aing mantak maafnya lalaki mah yeuh dengekeun lalaki mah satia pret karena memang mohon maaf laki-laki itu tidak dituntut untuk setia tapi laki-laki itu dituntut untuk tanggung jawab. Buktina ibu maot sugan daekeun salakina maturan ibu saminggu we di kuburan daekeun moal saminggu tilu poe sapoe dah paling ge ceurik bener paling mewek yang harapan mayit pamajikanana gungguikan datang babaturan ka sing sabar teu nyangka geninganan Kang datang di babaturan Kang sing sabar teu kuat geninganan Kang terlihat datang RT Kang naon Pak RT itu aya randa mana dasongan randa mah ngejat bener sakitu salaki nu hirup geuning maot mah teu ngarencangan apalagi harta dan kekayaan maka sing eling harta urang mual dibawa setelah kita mati tapi catat ada harta yang akan kita bawa setelah kita mati yaitu harta yang kita infak sodakohkan maka sabada muludan yuk urang tingkatkan amaliyah urang diantarana amaliyah infak sodakoh tingkatkan sifat dermawannya tingkatkan sifat berehanana da ujung-ujung nama urang teh bakalan mau Bu maaf urang teh lain orang Badong sebenarnya urang teh lain orang Cisarap sebenarnya urang teh lain orang Parung Panjang urang teh lain orang naon teh
Badong lain orang Banten, lain orang Indonesia, lain orang teh hakikatna orang kabehan adalah penduduk akhirat. Kabeh bakalan arwih deui ka kampung halaman orang anu asli dari dunia mah ala kadar ngumbara. Cing kuring rek nanya, yakin orang bakalan ke akhirat? Yakin orang bakalan ke akhirat? Naon pantona maut. Dan ketika berbicara mati, kabeh ge bakalan maut. Kullun nafsing dha'iqatul maut, sakur-sakur nu nyawaan bakalan ngasaan kana ngaranna maut. Jeung catat maut mah tara bebeja, maut mah rahasia. Kadang-kadang isuk ngobrol jeung urang berang maut. Aya nu kitu? Aya nu kitu ceuh? Isuk nama ngobrol jeung urang berang na maut aya? Cing aneh henteu. Teu aneh. Nu aneh mah isukna maot berang ngobrol jeung urang. Eta aneh. Ari isukna maot berang isukna ngobrol berang maot mah teu aneh. Loba nu kitu mah loba. Ieu mah lamun di Badong isukna maot berang teh ngawangkong we jeung urang. Eta nu aneh. Maut mah rahasia tara bebeja nu mantak sing areling ulah kajongjonan teh hei maaf saha nu nyaho saha nu apal. Ayeuna urang keur kumpul ngariung kieu balik ti dieu Israil geus ngadagoan rek nyabut nyawa urang saha nu nyaho saha nu apal. Balik ti dieu aya nu maot ngan paling kalau balik ti dieu aya nu maot paling ke diumumkeun di masjid jam 2 cok DKM teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu nyangka keur tadi mah hadir keneh muludan saha nu maot Kang saha teh geuning nu hadir make tiung hideung. Aya nu make tiung hideung lobaan. Hoda maot mah rahasia. Hei, jangankan menunggu nanti pulang, jangankan menunggu besok, jangankan menunggu lusa, ayeuna detik ieu menit ieu lamun Allah ngersakeun dicabut kabeh nyawana ayeuna saha nu bisa nolak dinyegahna. Bener cek Allah maot ayeuna kabeh saha nu bisa nolak dinyegahna mun cek Allah ena maot kabehan atuh maot ayeuna kabehan. Ngalamun ena maot kabehan atuh riweuh ayeuna marang teh kabeh riweuh. Jeung pasti rame engke isukan dina TikTok dina berita isukan pas lamun ayeuna maot kabehan yeuh ayeuna maot kabehan atau pasti rame dina berita TV One pasti aya beritana TV One, SCTV, Indosiar, RCTI, RTUC ge aya kabeh pasti memberitakan reporter. Pemirsa, telah terjadi kejadian sangat aneh yaitu di Kampung Badong Cisarap Parung Panjang Banten setelah ada acara peringatan Maulid Kangjeng Nabi seluruh jamaah mati kecuali satu penceramahnya dari Bogor. Duaan ternyata 2 orang yang tidak mati dengan panitia nyekel amplop. Mun manehna balik ngaot atuh aing balik lengoh. Duaan san nyekel amplopna. Duaan. Ai kudu isi ikhlas kuma Allah. Nu penting bade hampura dosa maot husnul khotimah mah enggak Gusti rek waktu nama geus mangsa nama rek ayeuna isukan pagetoge ngan menta tadi hampura dosa maot husnul khotimah ridho rek ibu nu ti heula kuring paneuri ridho atuh ridho ibu ti heula kuring paneuri ridho hal bisi teu adil kajen kuring anu paneuri euceun nu ti heula eta oge ridho ya. Dan catat dikala maut datang di mana ajal datang rek lumpat ke mana rek nyumput di mana aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyada. Sanajan anjeun nyumput di satu kangen benteng anu kokoh, sanajan anjeun nyumput dina jero liang anu pangleutikna, lamun ajal datang idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Teu bisa dipajukeun, teu bisa dipundur mengpeng urang hirup ayeuna komo diberi harta banda anu leuwih titipkeun eta harta, jadikeun eta harta sebagai alat mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan maaf saya mengingatkan, sedekah bukan untuk orang kaya. Bisi boga sasangkaan Kang kuring mah engke we sedekah teh lamun geus beunghar Bu maaf Kang punten, sedekah bukan untuk orang kaya tapi sedekah untuk orang yang bertakwa. Karena apa?
Allah menyebutkan di antara tanda-tanda orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang selalu menginfak sedekahkan hartanya di dalam keadaan leluasa, artinya keur beunghar, ataupun di dalam keadaan keur sempit, artinya keur miskin. Jadi berbicara sedekah bukan kayak miskin, tapi ini panggilan-panggilan takwa. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa jadi jalma-jalma anu disebut muttaqin, anu disebut jelma-jelma anu bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikuti langkah Kangjeng Nabi saeutik lobana robah sifat urang anu kurang leuwih hade tinu kamari, di mana urang geus bisa nyonto Kangjeng Nabi, maka yakin ini bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab cirina cinta teh cek tadi teh daek nurut jeung nurut. Nah, berbicara tentang nurut jeung nurutan eta rek ka manana ceuk? Cangkel. Berbicara nurut jeung nurutan, mohon maaf saya pun punya idola tersendiri. Anu ieu idola teh patula patalina jeung lakob guring anu disebut ku MC tadi disebut Ki Dalang muda. Tak aya geuning foto nanya ih kasep nah bener mah euy. Ini tolong panitia tolong ini banner pakai foto saya. Ini setelah acara tolong ya bannernya rapihkan dengan baik. Jangan seperti kejadian bulan-bulan kemarin kuring pernah nyeri hati ku salah sahiji panitia, gebleg panitia teh tolong panitia teh masang foto kuring beres acara banner kuring diengkeun anak embe panggebleg panitia gitu teh kasep-kasep nak anak embe aya oge nu dipake moe pare sagala palingan merang kan awak. Ini saya disebut Ki Dalang muda di mana lalakona bejakeun tong. Jadi karena saya memang dari kecil itu cinta resep kana wayang golek itu dari kecil Bu. Mungkin dari usia 4 tahun 5 tahun saya sudah seneng wayang golek karena abdi emut waktu pun rama tilar dunia abdi kantun ke ku apa teh kapungkur 5 tahun. Nah ketika ayah keneh pun rama ge kuring sok dicacandak nonton wayang ku pun rama teh pun rama ge resep kana wayang ku sabab ti leutik sok lalaja wayang golek akhirna timbul rasa resep cinta kuring kana wayang golek ku sabab cinta teh datang we cirina daek nurut jeung nurut akhirat ti leutik kuring teh sok nurutan dalang sok gegereman jiga dalang nu mawi rerencangan kuring teh saeutik nu nyebut ka kuring teh dengan panggilan si dalang eta teh ngaran panggilan sabenerna si dalang teh aya nasib kuring jadi mubalik akhirna nempel eta ngaran teh jadi we lakob kana panggung disebut weh lamun ceramah teh Ki Dalang muda teh ayeuna meureun 20 tahun ka hareup mah Ki Dalang peot. Makana kuring lamun ceramah eta sok nembongkeun ciri khas kuring ngaluarkeun suara dalangna. Eta oge kadang-kadang awal, kadang pertengahan, kadang memeh turun. Itu pun tergantung persetujuan jamaah jeung panitia. Ari di Badong di dieu memeh kuring turun, wios ngadalang heula. Wios ngadalang heula. Moal ambek, moal pundung, moal nyarekan, moal nyawer, moal jadi weh. Udah segala moal atuh. Cuma mohon maaf saya tidak bisa lama ngadalangnya karena kondisi badan saya sebetulnya masih kurang fit, suara pun masih kernyeri di korok teh. Doakeunnya sing sehatnya. Udah kamari ge Bu kuring teh berangkat memeh berangkat ka Koroncong ke kamari ngaos di infus lah di rumah sakit. Keur teu geunah awak maksudna keur kacapean meureunnya doana sih sehat sok urang adalang saali teh nya bisi panasaran Ki Dalang banyak teu ngadalang cenah sok urang ngadalang heula dan saya pun bawa ini wayangnya cuma tidak banyak cuma bawa 2 kamari mah loba-loba teuing mau golek teh kapok naon kapokna mobil heureun ku golek efekna cilaka Kang mobil heureun ku golek tungtungna besek saeutik matak ayeuna mah ngahaja mau golek teh tara loba 2 we komo ngaji ka Wanasalam pan meureunan dongdang nu badag teh diasupkeun kana mobil gitu bisi ieu mah bisi teh asup heureun ku golek mantak moal 2 we sok urang ngadalang heula nya sok urang ngadalang heula kamu ka Kang sok
urang keluarkan suara saha suara nawe heula urang keluarkan suara saha saha si cepot mahal si cepot mah kayak mun aya nu nyawer cepot keluar biasanya sok urang keluarkan suara sahanya nu di laluhur heula urang keluarkan laluhur heula suara para dewa urang keluarkan suara Batara Guru Resina Rada jeung Gatot Kaca dina lalakon Jabang Tutuka daung ke jempe ulah nu calangap moal jadi ngadalang aya Batara Guru Resina Rada jeung Gatot Kaca daung ke jempe kedeng kan manggil hodam eta teh Batara Guru Resina Rada jeung Gatot Kaca daung ke jempe nginum heula haus je ti tadi can nginum sok jadi aya nama ya sok urang keluarkan suara Batara Guru Resina Rada jeung Gatot Kaca daung ke jempe kacaritakeun di sawarga Maniloka iya sang hyang otipati jagatna Batara Guru ngahaturanan linggi Resina Rada anu direncangan ku Raden Gatot Kaca sami tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang Batara takuantes Batara Guru tutu wong samanea manusa trusing matutra ing kusumati sing andana wiritra ing dewa kamanusaan lami-lami ngantika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun alis manis melas melis lelei kedeg pangandika datang Batara Guru kieu sorana Kakang Panjin Rada ladala ya adi eta Batara Narada kapayun kang celikna ieu tiris asa taya pisimbuteun hardang asa eueuh pikipaseun keung asa eueuh pibatureun hirup dina danget ayeuna kapayun Kakang Panjin Rada ladala nun adi guru puputon kembang kadaton sembaheun para dewa bagja adi iya bantuan atuh nong neng nang aing mah nyawer henteu atuh nong neng nang Kang kumaha itu tingali di sawarga Maniloka ting jarit para widadari ting karoceak para dewa ngamukna nu luar biasa dina danget ayeuna nangking cek ramalan kumaha ieu saha bubuk Gatot Kaca kapayun Gatot Kaca aing ningali duit jadi leungit konsentrasi omone nyono bareureum Gatot Kaca yap kaharep hidup pilawanna ka percona tah kaharep Gatot Kaca beda di sorana kieu Gatot Kaca let me nya Gatot Kaca eta teh cek Abah Asep mah kunaon Gatot Kaca ngagerem sebab simbolna Siliwangi meong Jawa Barat mah beda jeung Jawa Tengah Jawa Timur lamun Jawa Tengah Jawa Timur Gatot Kaca Bima teu ngagerem tapi lamun di Jawa Barat Bima Gatot Kaca ngagerem sebab simbolna Siliwangi meong datang Gatot Kaca kapayuneun Batara Guru nampi nuhun kadadaun rupihal pembage kalayan unjuk sumbangga gahaturkeun sebab sungkem gohojog panjenengan sang hyang otipati jagatna Batara Guru diterima pujastuti ide dedeh Gatot Kaca kumaha eyang tadi hidup angkat di bumi tabuh baraha tadi angkat putra teh 1:30 eyang dugi ka dieu jam 1:30
ayeuna jam baraha jam 12 eyang geus dahar encan encan nyaeta paingan leuleus malihan eyang oge dina dangat ayeuna rek menta di malum wireh hidup jauh di jugjug anggang di teang hidup jauh-jauh ti Bogor kawana salam badong teh geuninganan susuguhna nu kieu hungkul ieu mah bisi hidup boga kahayang nutup panuju sok ulah rek di dingding kelir genang siloka gara bejer beaskeun kasep lain naon nu mawi ti tadi putra ge culang cileung eyang culang cileung kunaon aya kahoyong ayang naon hayang nenen ayang naon nenen eueuh nenena oge teu dijieunkeun ku panitia nu aya we heulana nu mawi beda jeung kamari eyang ari keur kamari ngaji di mana keur kamari putra ngaji di Tangerang eyang kumaha keur ngaji di Tangerang mah dina meja teh nemrak sagala aya naon nenen aya kopi aya Coca-Cola aya Fanta aya Sprite aya pan di dieu ge aya Sprite mah leutik ieu mah goceng ieu mah nu kamari mah jangkung Sprite-na beda jeung kamari beda ya malihan keur kamari mah dina meja panggung teh nemrak lain inuman unggul maksudna dahareun jadi kamari mah dahareun ge nemrak kamari mah ari di dieu tisu di dieu mah aing kumaha daharna da eta mah lain dahareun ai keur wengi memang naon nu nemrak dina meja teh rupi-rupi eyang naon cauna aya dodol aya rangining aya bugis aya ari eta kadahareun nu kamari loba teh dikamanakeun digeresekan ku aing bawa balik we dede nah geuning ngadalang teh jadi ngaco kieu da boga nu nyawerna anyar 2 urang eyang paingan ngaco memang nakeur kamari kumaha kamari nu mimiti nyawer teh eyang saha jaro kamari mah ari di dieu jarona cicing wae padahal aya 2 jarona teh ai kamari mah jaro nu naeng teh jaro kamari mah saha ieu jaro naon jaro parong panjang Pak Agus teh ya dedeh Pak Agus terus Pak Agus 1 2 3 4 nu berem Pak Agus nuhun tingali Gatot Kaca kumaha eyang ieu jaro parung panjang parantos nyawer ari jaro Cisarap mana eyang teuing eta mah ka mana urang dagoan heula keur ngodog kantong dedeh eyang dede saha ieu rek nae ieu jaro mana jarona ieu jaro Cisara lamun bieu jaro parung panjang 200 bejana jaro Cisarap mah gope dedeh pajaro Gatot Kaca eyang putra nu rek nampana eyang mangga gerak tampang nuhun pajaro diitung nu berem teboga nu berem nuhun pajaro dedeh teuing Gatot Kaca eyang putra bade naros naon eyang ari putra di dieu saurna aya kawauhan aya eyang malihan saura oge bade nyawer saha Ibu Kokom bejana nu mana Ibu Kokom teh menang beja hayang panggih jeung Ibu Kokom bejana
Dede. Oh iya ibu kokom teh. Dedeh teuing. Meunang ngaharewos. Cenah ge tadi pangmanggilkeun ibu kokom. Nuhun ibu, meuni biru gitu. Mudah-mudahan digenti kuno kagungan nu langkung ti kieu. Gatot kaca eyang ari eta dipengkeureun hidup teh saha geuninganan aya nu hideng-hideng bodas numbawi dipengker teh kasepuhan wa Semar Badranaya dedeh geuning aya Kakang Semar Badranaya kapayun Kang sono ieu ge ka Akang tah datang we Semar beda di sorakna Semar mah rada ngaberwek kieu Semar mah amoing ucu jauh di jugjug anggang di teang wah parantos tepang jeung warga Badong di dieu dedeh didoakeun ku uah mugia nu haladir sing baraja hirupna Semar eta mah Semar saha tos Semar saha kaluarkeun si Cepot jeung golekna bade sugan we si Cepot naik mah aya deui nu naik bade ya teh bade si Cepot teh hungkulnya kaluarkeun Allah Allah sampurasun ege alhamdulillah deuleu euy Mang Empot bisa panggih jeung warga Badong di dieu bagja deuleu bingah Mang Empot teh euy sanajan jauh di jugjug anggang di teang ge Mang Empot teh tiasa linggih ka kampung Badong di dieu bebelaan dewek teh ka dieu deuleu da kudu nama dewek teh ayeuna teh ka Brebes ngan dipikir-pikir rek naon aing ka Brebes nu ngondang eueuh mendingan ka dieu meureun puguh di dieu mah diropea ku masyarakat ku panitia nuhun kanu nyawer mudah-mudahan nu nyalawer sing paranjang yuswana sing tambih-tambih deui milik rezekina nu can nyawer atuh sok arek mah Kang Deris ka mana nya euy lain si eta teh ngan ngawe-a we ka dewek teh ninggang we dewek geus naik mah sugan lol ka dieu nuhun da urang teh dina raraga ayeuna teh Maulid Kangjeng Nabi dina raraga urang teh eling kana lahirna junjungan urang sadayana wasana Kangjeng Nabi besar Nabi Muhammad tadi dicaritakeun geuning saeutik lobana sifat akhlak Kangjeng Nabi teh mudah-mudahan we urang teh kahareupna aya dina kamajengan dina akhlak dina sifat nu leuwih hade da urang teh ujung-ujung mah bakalan maot sedengkeun paehna urang teh pan beda jeung sato mapai ala kadar bilatungan tapi jelema mah iwati bilatungan teh bakalan pinangging jeung balitungan nu ngandung harti perhitungan melak cabe buah cabe melak bonteng buah bonteng melak hade buah hade melak goreng buah kitu jeung dewek ge mudah-mudahan we kampung Badong si jadi kampung anu berkah amin malihan geuning ngadangu mah ieu teh sponsor utamana nyaeta para panitia teh ibu-ibu mudah-mudahan ibu-ibuna sing paranjang yuswana tetap aya dina kakompakan kapayuna aya dina kamajengan kitu asa kitu we ti Mang Empot mah nya mudah-mudahan nu haladir sing paranjang yuswana sing sarehat badana sing arageng milik rezekina aya hiji deui kaluarkeun tong kaluarkeun hiji deui iya beneran bade sakedapnya Bu maaf dina pawayangan biasana aya bangsa denawa bangsa buta bangsa jurig ieu kuring mawa hiji denawa bangsa jurig kaluarkeun bade ya teh bade tah ya Allah tak gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana enak dong asyik dong anak nanya di tukang abah naon jang arek ka mana urang teh abah urang aprak-aprakan jangan hakaneun abah naon teh
ujang teh era abah kusaha ku jamaah abah kunaon make cangcut warna pink abah aing era oke balik di dia orang beli duit orang beli baju tak duit naya nuhun abah abah naon sih teh terakhir abah memeh turun kumaha urang tetebakan abah tetebakan naon naon bedana korma jeung komar naon bedana korma jeung komar beda goblok ai korma mah buah komar mah jelema lain bedana komar mah Cianjur korma mah di Arab lain naon atuh bedana korma jeung komar ari korma masih kina hiji ari komar dua oh eta mah naon atuh eta mah bobogaan goblok sia nanya teh nu balik urang teh jang ieu teh dina raraga muludan dina raraga memperingati Maulid Kangjeng Nabi disisipi ku saeutik lobana kasenian pawayangan ieu teh keur nembongkeun ka para generasi bahwa ayana wayang teh diantarana nyaeta berkembangna Islam di Nusantara ngalangkungan Sunan Kalijaga mudah-mudahan we ieu acara teh aya dina kaberkahan mudah-mudahan turun rahmat jeung magfirah tinu kagungan sakitu nu kapihatur geus jam 12 liwat tutup lawang sigotaka hadirin wal hadirat rahimakumullah hampura tos tabuh 12 langkung permios sanes tesono pamitan sanes besenan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.